Ayeuna mah sotok seutik dikritik ngadat, seutik ngadat, teu kudu kituan. Berarti urang can siap jadi pejabat. Ngaran pejabat mah kudu tahan banting. Lobang ngajailan batur teh kieu tah. Prak gerak karawin ku amaraneh anu pikabogoh ku maraneh. Hiji, dua, deui ka tilu, deui ka opat nya malihan mah Pak RT. Kakeum ku cai hujan. Nuhun Neng Cinta. Anu hawadis anu anyar teh kalebet bid'ah. Aya di Arab atuh, aya balong juga di urang di Indonesia. Eueuh di Arab mah ieu balong teh sakitu tak gede etana teh. Naonana? Wadulna. Stop. Ayo Mang Ridwan. Mang Ridwan jangan atuh cedia teh kudu kumaha cedia. Pokona mah hari ternaas nasional lamun geus penak jeung Mang Ridwan intina cedia mah kitu. Bagian Mang Ridwan, perkawis bayar membayar mah. Cedia mah tong hariwang. Pokona gratis kanggo cedia mah. Mang Ridwan teh saha kitu mah. Cedia mah nyeri hate nya ngobrol jeung Mang Ridwan asa teh didenge. Nah, bahagia upami ngobrol sama Mang Ridwan. Ceurik Mang Ridwan cedia teh itu ceurik sedih. Astagfirullahaladzim Mang Ridwan. Eta kudu dikumahakeun cepilnya. Bade ngabahas hese pameget. Cenah mah teu pada ge nyiru, ada yang mengucap. Nah, eta aya HP diseuseuh disikat. Rarai tamang duki diseuseuh disikat mah. Ibu kades tamang duki teh sakieu kasepna tuh. Di kampung duku mah karenaeun teh ibu ge sadayana. Kasepak ku bolohon mah gitu. Tah, pan kapanggih ayeuna mah remote teh. Hah, saya teh mah nyanyahoanan wae. Sanes kapanggih ayeuna mah abdi emut. Dulu di tahun 2018 abdi teh teu gaduh TV. Astagfirullahaladzim. Busina naon atuh make jeung diteteangan eta remote. Ayo